Tak orang manusia kade wasiat ke anak kade. Wasiat ke santri, wasiat ke jamaah di mana diberi ketinggian naon kaum ku harta ulah sombong ku kehartaan aranjeun. Di mana aranjeun diberi kedudukan tinggi di dunia ulah sombong ku kedudukan kapangkatan dina. Di mana anjeun diberi ilmu tinggi ulah sombong ku kailmuan. Sanajan anu geus di mana malaikat ngabejangan anta waliullah oba ulah ngarasa salamet karena geus jadi wali antum sararea. Tetep kudu kembali kabeh ka Allah Subhanahu wa taala. Tetep kudu kabeh rendahkeun ti usap ramun sadam sadapa la haula wala quwata illa billah. Daya salat abdi lain semata-mata abdi Allah nu ngeuning salat. Duhur abdi lain diri abdi nu ngaluhurkeun Allah semata-mata Allah nu ngaluhurkeun. Kabeh hanya fadl ati sedaya Gusti, anugerah ti Gusti, rahmat ti Gusti, lain keluhuran diri sendiri lain. Lain keahli lain. Bisa gitu itu. Tak ada selain itu. Itu teh iblis teh itu iblis teh. Manusia.